Tapi saat ini diriku akan menghibur dirimu, dan dirimu. Motor Sunda, motor tea, motor Sunda, motor tea, motor Sunda, motor tea, motor Sunda, motor tea, motor. Persiapan berangkat sekolah mah kudu rapi, kudu semangat, jeung kudu ceria. Bari nyanyi Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa segelas kopi. Berangkat sekolah berbaju rapi, mengawali indahnya hari ini. Senyum sini, senyum sana, sapa teman dengan ceria, agar semangat belajar dengan mereka, menuju pintar dan bahagia. Sekolah, yuk kita semangat sekolah. Belajar, yuk kita semangat belajar. Geus rapi waktunya berangkat sekolah. Hello guys, I'm coming. Kenon bi si Riwan nembokeun urang. Benda urang kerennya. Ari mana reka mana go? Aku mau berangkat sekolah bi. Sugan teka blek ka era mana go? Oh, gini makin jangan bi mangkat sekolah teh. Mun mana jelema mah tempo we ka hadap. Gusti lagu. Dia lanjut di celanaan. Kok kurek mangkat dikieuan? Tah, ini mah geus rapi lah. Ini super keren. Siap berangkat sekolah. Kuy Woi, manane mau sekolah? Ujang barahaya. Gimana Indonesia mau maju kalau generasi mudanya malas-malasan gak mau sekolah, malah marahin game? Pikir atuh kusia bray. Gandeng lah Togo, tadi ngebacot wae maneh teh. Aku mah sebagai babaturan kalian hanya mengingatkan kalau sekolah itu penting karena untuk kemajuan kita dan negara ini. Tedeng aja dong Go. Gandeng coba kermain game aing ye. Marane duaan saruan nya. Urang mah bager ngingetan. Karunya kaut marane nu geus neangan duit bebeakeun keur nyakolakeun maneh. Banting tulang, peras keringat, diisuk putih putih. Tapi Cukup Go. Tong sok mamawa kolot lah keur kieu mah Go. Asa pang pinterna maneh Go. Tadi maneh ngajakan naon sih ka urang duaan. urang pan ngajakan sekolah kemarin nih, bisi kaberangan. Terus marane malah main game, are mung sekolah. Kuduna nu kesel teh aing. Kunaon maneh nu kesel Go, kuduna mah urang nyenca aja lah nu kesel teh. Oh, kesel pada bicara main game kurang. Lain. Emang kesel kunaon sih? Togo nu super keren, super gaul, jeung super mi. Ayeuna teh poe Minggu. Hah? Maneh mah meuni semangat ting sakola teh. Poe Minggu oge hayang asup wae. Saking ku pinterna eta teh boy, padahal mah aslina oon. Sukan aing mah poe Minggu, bray. Hampura nya, Pak, hampura. Bapak, emang aing bapak sia. Ya geus atuh, tong ngambek deui. Maafkeun urang nya, boy, jay. Ini mah urang ngopi di jero. Ayo. Go, maneh keur nungguan tamu lain. Heuh Go, eta 3 tamu.
Ah, tamu kasa, orang mah teu boga tamu nu kos kitu da. Nyagorowan we go. Heeh, go. Tanya reka saha palalaur zaman ayeuna mah kan loba maling nyamar teh ya. Tong sok saujan ah ka batur mah. Ece, ka dieu ece. Manggil saya. Mohon ece, ka dieu buru, ka dieu ah. Oke, I am coming. Kuy ah. Ece teh saha? Abdi rom lah. Wadaw, meuni seungit mesin rontok eta sungut teh. Ece, ari Ece ti mana? Abdi mah ti jauh. Pokokna mah jauh. Terus ece bade ka saha? Abdi teh bade ngamen ganteng. Balik ke diriku ngamen di sini Oh, tentu boleh Ece. Rek barang lagu wae ge, rek nepi ka subuh sugan. Ih, ieu mah geus mah bager, ganteng deh. Tapi nu ngeunaan dia laguna. Hitung-hitung ngahibur kita-kita yang libur sekolah. Oke, Ambreta Senorita, diriku pernah ikutan lomba nyanyi se-kabupaten. Wah, menang teh, Cek. Ente malah diusir. Tapi saat ini diriku akan menghibur dirimu, dan dirimu. Sok atulah geura nyanyi sambutan wae teh tadi. Oke, abdi nyanyinya, tapi tak pakai gitar. Ribet, ceklan ya. Wik. Setan apa yang merasuki aku? Setan apa? Setan linglung, Cek. Geus lah cek, arah teu bujang ngadengin lagi. Ih, Allah manik itu. Terus bayaran mana? Menta we ka jui dan langsung ka sia. Si Ece can pernah di presto siga nama. Geus lah, mangkat lah. Garandeng, sirah aing jangan ngadengena. Ajat. Wik. Hasan. Oke. Rambo rit. Ajan tea togo boy ajan Quick.